diijabah sapareja cepot lah dawala abdi bantuan ngadoa meredih dina ati sanubari sae kulan saudara kayaknya mungkin sok nyatet siling sok nyatet geuning ngadoa sasieun sebut Lusi lan paingan Dupi basa Giri hartina gunung Lusi cacing paingan nyata tersangka sarabuk samarang nyamuk kaula lumampah ti nagara Duarwati teh ngadak-ngadak pot make jeung hayang jalan luhur udah gitu pengijan gula barang ninggal kaula ti luhur kahanap aya maneh paungku-ungku duaan nu matak eta iket tong digenti ciri khas kan ciri khas abdi udah sanos digentos we geus gaduh kang ngegentosna ulah nya kapaksa we ieu kene Marah sekaling lap sakalieun ngangge kopea haji ge pada ngageungeureun abdi teh pajarkeun teh cenah iraha ti Arabna kitu gitu kulan abdi memborora hayang seuri ieu we sedih ninggal nu aya mah kulan juragan Gatot Kaca kumaha nyangakeun ka Gusti Batara anu langkung uninga kangge jalan kaluarna we kudu puguh heula hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab sumuh sumuhun ieu pangna Gatot Kaca kapiuhan di Gunung Batu teh kunaon sugan maneh nyaho sok atuh kanyaa uningakeun aya alusna mah kusi lain ku aka supaya leuwih jentre sae Numawi ulan langkung ti payunna abdi teh hapunten cenah sagala rupiah kalepatan abdi kadua perkawisna di lemur abdi teh aya teh sieun gagal panen gagal panen abdi teh teu kaala pare teh naon sababna da teu nyawa saya sini nyusurikeun we ka aing jah cicilanan gitu kulan pot lan maneh kaula dek nanyakeun naon Gatot Kaca sababna nyaritakeun soal panen soal kajadian di lembur pindah da ceuk aing oge teh siha hareup leuk bina-bina teuing si teh da dewek mah teu nyambung sok nya nah kabina-bina teuing punten atuh kapengkeran ye Kakang Prabu linggih ya ieu orea linggih da si mah watekna kitu kana heureuy apaan aing mah tisos naon sos teh wakil ti Jawa Barat aing teh heug pada ngadukung ku sarerea oh miluan eta teh naon teh pelawak teh heuh di TPI bule oh syukur atuh kumaha salaresna mah kieu kulan samingon anu parantos kalangkung kasumpingan tamu ka Madukara teh ka Madukara sumuhun ka Gusti Pangaulaan ka Arjuna saha residorna maksadna mah juragan Anom teh kedah dibatalkeun margi saurna teh teu pantes ayeuna juragan Bima sareng juragan Arjuna bebesanan kumaha lamun pondok jodoh budak teh pedah kadulur
lamun ponok jodoh leung lamun ponok jodoh panjang baraya kumaha lamun ponok jodoh panjang papasiaan kitu saur dorna teh tah leres kitu nu ka kuping ku abdi je salajengna mah cicing heula po cicing maneh mah cicing Anu gagal panen mah cicing heula. nu gagal panen mah cicing laras jelaran pangaulaan Gusti Arjuna teh kapangaruhan kulanku kasauran Resi Dorna nya dibatalkeun bade nikahna neng pergiwa ka Juragan Gatotkaca teh dibatalkeun sumuhun perantawisan serat miwarang patih daerah katampi ku Juragan Anom atuh puguh kaburnya abdi teh tidinya teh nuturkeun duit ka ayeuna saminggu abdi leuleungan teh milarian ieu da katinggal ti handap kaluhur teh kulan pasti Nyi Rorotna teh kalebah dieu pasti di dieu cek abdi oge teu acan kararaban abdi teh saminggu teh saaya-aya we sajajalan bogol cau sareng cecenet Rajeun abdi menak suung oge teras dipais di leuweung sabot kacai bare dijahit teh teu aya ka mana ku si eta dihakat ku si dawa heuh pan abdi oge itu kulan jadi dumeh pangna ngabatahkeun teh dumeh Arjuna narima nampi panglamar ti Astina putrana Suyudana Mandrakomara teh geuning malihan tah dinten ayeuna seserahanana teh saha teh ti Astina teh ka Madukara eta sumuhun pindah ka dieu kulan pindah ka dieu sehingga tun nyuhunkeun eta we kulan nyuhunkeun jalan kaluarna supados kaitu beres ka dieu beres kumaha carana nyangakeun da moal patos-patos salirat janten Gusti Batara upami teu disarengan ku rasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan geus mun nurulung si eta teh wah teu kitu Gatotkaca ieu Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya mawar mudah-mudahan kengeng kabul maha agung laksana nu maha kawasa diijabah sapaneja cepot lah dawala abdi bantuan ngadoa meredih dina ati sanubari sae kulan sok doa kanya meureun sok nyatet sileung sok nyatetkeun gini ngadoa sasiereun sabunyereun ade ka sok pohoan leuh waras tumakaning jati tumakaning waras saluya Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya mawar cager teuning lilir yang merbangun lilir yang merbangun hayang ngimpen sareng ngalinuran waduh ampun bergiwana kami ganti waduh abdi mah sanes bergiwa hampir aing dicelepot gan semah kapihatun nuhun agan salamet aduh cepot nah saya teh ngan diturkeun agan melang abdi jadi kumaha atuh ngan maneh wungkul anu nuturkeun abdi we anu bela teh teu aya deui sasaha teu aya sasaha deui kulan anu bela ka agan teh abdi mah dibelaan teu neda nyaan agan teu saminggu teu neda nya teuing cepot aduh kitu kan ai si dawala si eta mah kalah ngaleos Eueuh kahayang si kitu cek abdi oge abdi teh pahlawan ieu teh agat cing nya ka pahlawan lamun kitu carana kaula dik nanyakeun ka maneh jadi bener
bener eta teh Paman Arjuna teges nampi di panglamar ti Astina muhun agan moal disebut salinungkeun ku abdi mah nya abdi teh agan teh nasib sareng abdi nepi ka kieu teh kotok bongkok ieu naon cing nepi ka ngajublek nepi ka ayeuna teh alatan abdi teh dikapungkur dibatalkeun dibodohkeun soal naon jual meuli sawah teh tulus ini sedih ampun tobat wah sadaya-daya wah langkung paos karena naon pihak kejadian wah ampun tangtosna oge panginten parantos uninga kejadian putra Tidawala antara Piti Astra Jingga wah ampun wah ampun wah Gatot Kaca kaula nuhun agan parantos eta teh Sidawala nuhun kakarek kurunyung sia teh nah da tadi oge kula heula Sidawala ka dieu nama mung nu bela mah abdi ngucapan ti tadi ka agan kitu kula ngadonita Sidawala mah ka abdi cabok sioy sinekna wa apa beja Tidawala yen netelakeun pangna anjeun dibatalkeun dibedokeun kawin ka pergiwa teh lantaran Arjuna panengah Pandawa teh nampi panglamar malihan ayeuna pisan naon seserahanana ti nagara Astina ka Madukara teh kitu kan ayeuna marusiah we ka agan ieu bade ditikahkeun pergi wae ka Mandrakomara putra Astina putra Raja Astina ayeuna seserahanana wa Promios naon anu seserahan bakal dipegat ku putra maksudna hancurkeun hayu sareng abdi gan hayu sareng abdi dorna ku abdi urang tengeulan hayang nyaho dah pecahkan hayang nyaho sepot ulah manasan teu puguh maneh lamun dek ngahatean kudu jeung ilmu sagala rupa ge kudu asak jeujeuhan atuh kadegan ulah kaduruk marukana nah kersa agan hiji pahlawan utama hiji jago ti nagara Amarta luntur ku model kitu dek nuturkeun hawa nafsu padina katerangan ge kitu he jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh kolot-kolot maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur tuh sabab nu kupur lain matak ngadatangkeun kabagjaan boh dunyana boh akhiratna nu kupur mah matak mawa balangsak ka sararea mawa bakal aya malapetaka